kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Kaifa tatlubu iwado ala amal wa huwa mutasaddiqun bihi alai am kaifa tatlubu jaja ala sidqin wa muhadihi ilai rekumaha anjeun nuntut ganti tina amal ka Gusti Allah sedengkeun eta amal teh mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah ka diri anjeun atawa rekumaha anjeun nuntut imbalan tina kajujuran atawa kebenaran anjeun ka Gusti Allah sedengkeun kajujuran atawa kebenaran anjeun teh mangrupakeun hadiah ti Gusti Allah ka diri anjeun. Hartina lamun anjeun migawe suatu amal ibadah erek anu wajib erek anu sunnah seperti sholat atawa sodakoh atawa puasa atawa munggah haji jeung sajabana atawa lamun ente migawe suatu amal riyadoh atawa mujahadah seperti sholat beuting, dzikir peuting, deres Quran jeung sajabana mangka kanyahokeun ku anjeun yen saestuna eta sadaya amal-amalan teh mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah ka diri anjeun. Hartina lamun anjeun ngawakeun tuntutan ka Gusti Allah atas dasar amal ibadah anjeun mangka anjeun teh sarua jeung jalma anu lieur sarua jeung jalma anu teu berakal anu teu make akal maknya minta imbalan ka Allah atas pemberian Allah pan teu asup akal henteu logis teu asup logika akal sehat. Ye ari Gusti Allah teh nita salat nita sedekah nita puasa nita dzikir jeung sajabana ka anjeun teh eta teh lain keur kepentingan Allah lain keur kahadean Allah tapi keur kepentingan anjeun keur kahadean anjeun. Hartina anu bakal narima anu bakal ngarasakeun anu bakal memang paedahna anu bakal memang manfaatna tina eta amal ibadah anjeun teh lain Allah tapi diri anjeun sorangan. Mata teu wajar teu pantes lamun anjeun minta ganti minta imbalan minta balesan ka Gusti Allah tina amal ibadah anjeun. Beda jeung lamun anjeun dititah gawe ku Haji Cecep. Lamun anjeun dititah gawe ku Haji Cecep misalna dititah ngebangun imah mangka eta imah anu dibangun ku anjeun teh anu bakal ngarasakeun manfaatna teh anu nitahna nyaeta Haji Cecep.
mata pantas namun anjeun menta buruh menta ganti menta imbalan tina pagawean anjeun ka Haji Cecep. Sabab eta pagawean teh manfaatna dinikmati ku Haji Cecep. Tapal barokah hade ulahnya samakeun Gusti Allah jeung Haji Cecep. Ulahnya samakeun Gusti Allah jeung makhluk eta teh hukumna musyrik. Ari musyrik teh dosa gede. Jadi ari menta upah tina amal perbuatan mah disebut pantas lamun anu menikmati manfaatna anu nitahna. Seperti ente dititah gawe ku Haji Cecep. Sedengkeun ari parentah Gusti Allah mah saperti kita beramal ibadah, mangka anu bakal menikmati manfaatna teh anjeun lain nitahna lain Gusti Allah. Eta logika dina amal ibadah. Matak ulah nuntut imbalan ka Gusti Allah atas amal ibadah anjeun. Sabab lamun anjeun minta imbalan ka Gusti Allah atas ibadah anjeun, eta hukumna sarua jeung samakeun Gusti Allah jeung manusia, sarua jeung samakeun Gusti Allah jeung makhluk. Seolah-olah anu bakal menikmati manfaat tina amal ibadah anjeun teh Gusti Allah. Matak inget-inget ku ente amal ibadah ente teh eta teh anugerah ti Gusti Allah. Jeung anu bakal menikmati manfaat tina eta amal ibadah ente teh nyaeta diri ente sorangan. Matak teu pantas nuntut ganti atawa imbalan ka Gusti Allah. Anu pantas mah nyaeta ente muji syukur ka Gusti Allah, nganuhunkeun jeung tumarima kana anugerahna Gusti Allah ka diri anjeun anu rupana amal ibadah. Hatur nuhun ya Allah parantos dipaparingkeun ka abdi salat. Hatur nuhun ya Allah parantos dipaparingkeun ka abdi zikir. Hatur nuhun ya Allah parantos dipaparingkeun ka abdi amal ibadah. Dalam kitu mah pantas lain ya Allah dengan sholat 100 rakaat saya minta payu dagang, atau ya Allah dengan zikir kalimat ini 1000 kali minta duit 100 juta. Dalam gitu ngaranna nukeurkeun amal ibadah jeung papaes dunya bisa wae dicumpongan ku Gusti Allah. Dan Gusti Allah mah beunghar jeung Maha Pemurah. Ngan Gusti Allah geus mere peringatan dina Al-Qur'an, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Saha anu mikarep kauntungan di dunia ku kami dicumponan satengahna, ngan engke di akhirat manehna mau menang bagian naon kitu. Parangan kitu mah ente bakal untung di dunia, rugi di akhirat. Anu untung di dunia untung di akhirat mah nyata anu nyukurkeun amal ibadah lain anu nyukurkeun amal ibadah. Eta catat ku ente. Ayeuna lamun soal kahirupan dunya, kerja mah anu iman ka Allah jeung migawe amal soleh mah geus teu kudu sieun, teu kudu mangmang, teu kudu haruang. Sabab iman jeung amal soleh ente teh bakal aya buahna.
Sebagian tina buahna cek dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an tiasa dina surat An-Nahl ayat 87 dawuhanana man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sahajana anu migawe amal soleh rek lagi atawa awewe dina kaayaan iman mangka saestuna baris kami paparinkeun ka maranehna kahirupan anu alus. Taeta sabagian tina buahna iman jeung amal ibadah atawa amal soleh rupana teh nyaeta hayatan thayyibah. Ari hayatan thayyibah ayana di dunia jeung di akhirat. Hartina di dunia bakal menang bagian tina hayatan thayyibah, di akhirat oge bakal menang bagian tina hayatan thayyibah. Mata tong sieun teu meunang bagian. Amal ibadah teh buahna di dunia kene ge geus karasa, bakal karasa ku ente heuh. Jadi inget-inget ku ente ulah nepi ka poho yen saestuna ente bisa migawe amal ibadah teh eta teh lain kalawan diri ente, lain kalawan kuatna ente, lain kalawan sehatna ente, lain kalawan pinterna ente, tapi kalawan taufik, kalawan hidayah, kalawan inayah, kalawan fadli, kalawan rahmat, kalawan irodat, kalawan kudrot, kalawan izin Gusti Allah. Kalau tanpa itu semua maka ente moal bisa beramal ibadah salawasna. Hartina ari amal ibadah teh anugerah ti Gusti Allah. Taku sabab kitu cek dawuhan Imam Wasiti radhiyallahu an mutolabatul a'wad ala ta'at min nisyanil qatli. Ari menta ganti atawa menuntut imbalan tina perbuatan taat eta teh akibat tina teh nyaho atawa poho kana anugerah Allah. Ari anu nyaho jeung teu poho mah moal menta ganti heuh. Sabab cek nyaho jeung sadar kana anugerah Allah mah menta ganti tina amal ibadah teh mangrupakeun perilaku anu tidak pantas, anu kongol bintolol. Abu Abbas kungsi ditanya, naon anu pangdeukeutna kana kamurkaan Gusti Allah? Cek jauhan Abu Abbas uyatu nafsi wa af'aliha. Anu deukeut jeung kamurkaan Allah teh nyaeta mandang kana diri jeung kana perbuatan diri. Mata cek sebagian ulama iza amilta ta'atan falatakul amiltu. Lamun ente migawe suatu kataatan, migawe suatu amal soleh atawa migawe suatu amal ibadah, maka ente ulah nyebutkeun abdi geus migawe taat, abdi geus migawe amal soleh, abdi geus migawe ibadah.
seperti abdi salat, abdi zikir, abdi zakat, abdi puasa, abdi ngaji, abdi munggah haji jeung sajabana. Tak ulah nyarita kitu, tapi bal kulu amiltu bifadlillah, tapi nyaritalah anjeun atawa ucapkeun ku anjeun bifadlillah. Ari bifadlillah teh artina dengan anugerah Allah. Alhamdulillah bifadlillah abdi sholat, alhamdulillah bifadlillah abdi zakat, alhamdulillah bifadlillah abdi puasa, alhamdulillah bifadlillah abdi zikir, abdi ngaji jeung saterusna. Tak kuduna kitu, ulah kana diri sabab menang diri. Jadi kata kuncinya Gusti Allah diantarana bifadlillah. Tak ulah liwit Allahnya dina tekad ucap lampah ente, sehingga karasa ente bertekad, ente berucap, ente berbuat dina amal ibadah teh eta teh anugerah Gusti Allah. Jadi inget-inget ku ente, lamun ente migawe amal ibadah, mangka ulah mandang kana diri jeung kana ibadah, tapi mandanglah ente ka Gusti Allah. Sabab ari mandang kana diri jeung kana amal ibadah eta baris ngadeukeutkeun anjeun kana murkana Gusti Allah. Sedengkeun ari mandang ka Gusti Allah saperti mandang kana fadlilahna, kana anugerahna, mangka eta teh ngadeukeutkeun anjeun kana karidhoanana Gusti Allah. Ari bedana antara jama anu mandang kana diri jeung kana amal ibadahna jeung jama anu mandang kana fadlilah na Gusti Allah. Bedana heueuh. Ari anu mandang kana diri jeung kana amal ibadah mah manehna ngarasa yen eta amal ibadah teh mangrupakeun persembahan ti dirina ka Gusti Allah, sehingga manehna ngarasa berjasa, ngarasa pantes minta ganti ka Gusti Allah atas amal ibadahna. Sedengkeun ari jama anu mandang ka Gusti Allah mah saperti mandang kana fadlilahna, manehna ngarasa yen eta amal ibadah teh mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah ka dirina, sehingga manehna lain minta ganti ka Gusti Allah atas amal ibadahna, tapi bersyukur ka Gusti Allah atas eta amal ibadah. Ta eta lah sabagian bedana antara jama anu teu berilmu jeung teu mengenal Allah jeung jama anu berilmu anu mengenal Allah dina hal pandanganana dina migawe amal ibadah. Ari nu teu berilmu jeung teu mengenal Allah mamandangna kana diri jeung kana amal ibadah. Sedengkeun ari jama anu berilmu jeung mengenal Allah mah mandangna ka Gusti Allah diantarana nyaeta mandang kana fadlilahna, kana anugerahna. Anu mandangna kana diri jeung amal ibadah, makin loba amal ibadahna makin deukeut kana kamurkaanana Gusti Allah. Sedengkeun anu mandang ka Gusti Allah
makin loba amal ibadahna makin deket kana karidoanana Gusti Allah gitu. Sabab lamun mandang kana diri jeung kana amal ibadah didinya anu munculna ujub jeung idlal. Ari idlal teh nyaeta merasa berjasa atas ibadahna ka Gusti Allah. Sedengkeun lamun mandang ka Gusti Allah mah didinya anu munculna syukur. Jadi kahade ente ulah merasa berjasa atas amal ibadah ente ka Gusti Allah jeung atas amal soleh ente ka papada manusia ka batur. Justru Gusti Allah lah anu paling berjasa atas amal ibadah atas amal soleh ente. Gusti Allah anu maparingkeun ka ente taufik wa hidayah wa inayah jeung anugerahna jeung rahmatna sehingga dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan pitulung Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah ente jadi bisa berbuat amal ibadah, jadi bisa berbuat amal soleh. Lamun tanpa itu semua maka ente tidak akan bisa berbuat amal ibadah. Makanya jangan pernah merasa berjasa atas perbuatan baik ente kepada orang lain dan atas amal ibadah ente ke Gusti Allah. Sabab manfaat tina perbuatan baik ente itu akan kembali kepada diri ente sorangan. Hartina anu bakal menikmati ganjaran dari perbuatan baik ente teh adalah diri ente sendiri, bukan orang lain. Taku sebab itu jangan menuntut balas jasa, jangan menuntut balas budi dari orang lain, apalagi dari Gusti Allah atas amal soleh, atas amal ibadah, atas amal kebaikan ente, supaya amal ibadah ente teh henteu rusak jeung henteu batal. Nyata rusak secara nilai jeung batal secara ganjaran. Sabab lamun kacampuran ku ujub jeung idlal mangka amal ibadah ente, amal soleh ente teh nilaina rusak, ganjaranana batal. Itu ayeuna apakah itu artinya kita tidak boleh bermunajat kepada Gusti Allah? Seperti bermunajat minta kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bukan begitu. Bukan artinya kamu tidak boleh bermunajat kepada Gusti Allah. Wa idza aradta an tatluba minallah al-hayata thayyibah fid dunya wal akhirah fatlubhu ma bi fadlillah wa rahmatihi wa ihsanih wa min fadlihi wa rahmatihi wa ihsanih wa la tatafid ila syai'in minat ta'at allati amiltaha. Lamun ente aya hajat, aya cita-cita atawa aya permohonan ka Gusti Allah, seperti mohon dipaparingan kahirupan anu alus di dunia jeung di akhirat jeung sajabana, mangka bermunajatlah ente ka Gusti Allah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah. Ente memohon dari anugerah Allah, dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah,
bukan dengan amal ibadah. Tuh maksudnya ta eta garis bawahi ku ente, artina ente ngadoa ka Gusti Allah teh atas dasar maha pemurahna Gusti Allah, atas dasar maha welas asihna Gusti Allah, atas dasar maha pemberina Gusti Allah, atas dasar maha ngarizkianana Gusti Allah, atas dasar maha beungharna Gusti Allah, jeung saterusna bukan atas dasar lobana amal ibadah ente. Jadi ngadoa ka Allah atas dasar kamahaanana Gusti Allah, bukan atas dasar amal ibadah ente. Artina lamun ente migawe amal ibadah, ulah migawe amal ibadah karena mikarep kana dunya, tapi pigawena eta amal ibadah karena mikarep ka Gusti Allah. Kadua naika migawe eta amal ibadah pandangan ente pusatkeun ka Gusti Allah, ulah mandang kana diri jeung kana amal ibadah. Katiluna lamun munajat ka Gusti Allah, mangka munajatlah atas dasar kamahaanana Gusti Allah, ulah atas dasar amal ibadah.